Mesekan muncang benang mulung ti kebon batur. Jadi caritananya dak tuh di leuweung itu tuh nya kadeuleuk ku dari tangkalna aya tangkal muncang ju aing ieu kurusuk-kurusuk budak heueuh mulung muncang nyaho dari ka muncang atuh kamiri dak lamun eta teh mah jeung nu palagi nyamara teh ya meuli mah atuh lumayan dak hargaan. Atuh heuh dak deuleu aing tuh geus kukurilingan bae nyiaran muncang atuh heuh jam muncang meleutik ieu dak heuh lain kacara duit-duit acan bengkras ieu mah teu kadeuleuk ku aing bari jeung runtah kapanan lieur aing neuleuna ge. Setelah kukurilingan tah dak aing nimu pan hiji dak atuh lumayan tangkalna mah budak tuh gedenya heuh ngan buahna meureun teu pati ih jamun ku kasorang buahna leubeut mah mana ting tingaleuyahnna tanya heuh dulur aing ilueun tuh dak aing menang 2 budaknya heuh menang 3 tah atuh pangaruh aya di siaran mah dak he lumayan bae ieu tuh aing balik dak OTW nya jauh ti sawah aing mah ieu tangkal muncang tuh heuh ku aing dipesekan heula dak jab berat he dibawa jeung cangkang-cangkangna mah jeung naon cangkangna mah teu kahakan ngan ieu mukana rada gati dak ja ieu masih atah keneh teh rada tacan pati buruk biasana mah mun buruk teh mah he atuh babari jasa ieu mah rada gati tapi gati ge terus bae ku aing dibuka.